komo urang mah kuari alhamdulillah negara urang keur menjunjung tinggi toleransi. Masa antara Islam jeung Kristen mampu bertoleransi, antara Islam jeung Hindu jeung Buddha mampu bertoleransi, tapi antara Islam jeung Islam hanya beda puasa, henteu toleransi, bodoh amat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kula geus ngomongkeun Kiai Banten lamun teu bisa neuleu bulan di jero kolambu ulah disebut Kiai Banten. Di jero kolambu. Ih, Masya Allah, barang dideuleu bulan di jero kolambu teh pan ieu aya bulan ganda. Aya 2 bulan. Bulan di bulan eta mah. Tah, ya Allah, lain saintip-intip nah iya tiak kukula begitu diintip melalui Sulamul Munairen ternyata iya tiak aya 2 darjah doang ijti makna dina poe Jumat eta teh ba'da zawal jam 13 aya nu 12 25 aya nu pas 13 berarti jam 1 berarti aya ta bulan wujudul hilal aya bulan nengtet nonton nengtet nenghel sarua jadi itu bulan teh nengtet atau nenghel naon deui nongtot mah gede teuing gede teuing tah nongtot mah tah ya Allah ya Rabbi waduh dideuleu dina kitab Fathur Rauful Manan sarua itibada tiap Jumat jam 13:08 ketinggian hilal iya 1,74 berarti henteu nyampe 2 darjat aya mah aya nenghel waduh siaran deui dina kitab Samsul Hilal dideuleu dina kitab Samsul Hilal sarua ijtima'na pukul 12.59 atau jam 13 keneh tah mah artinya jam 1 deui ba'da zawal kan dengan ketinggian bulan 1,80 di bawah 22 derajat kan ya nggak sabar kitab tadi Pandi waduh salah semarah dina kitab Takyidatul Jaliyah dina kitab Takyidatul Jaliyah ieu mah itimana teh poe Jumat jam 13:07 ketinggian hilal 1,75 di bawah 2 darjat deui terus deuleu di kitab Khulasatul eta teh wafiyah sarua hanya 1 ketinggian bulan 1,65 didinya kakebelan bulan aya nu 11 menit aya nu kakebelan bulan aya nu 13 menit kakebelan bulan aya nu 14 menit tah sangat nengtet teh nya teh sangat nengtet eta geus aya bulan geus berarti wujudul hilal aya ngan henteu imkanur ru'yat henteu imkan kadeuleu aya mah aya tapi henteu imkan kadeuleu henteu teh jelas maka andai kata aya nu make puasa dina poe Sabtu eueuh masalah lantaran wujudul hilal nu baroga ilmu eta teh marake teh waduh
ngan teh imkan ruyat henteu tah ari kiai deuk make mana kula kerja rada puasa Senin ieu kan pilihanna berarti antara Sabtu jeung Minggu kan nu Sabtu untuk hilal aya anu puasa ilmu nya teh henteu dadaon henteu jadi masalah sanajan nengtet dia kan aya ngaranna kan nengtet teh tah nengtet rek malah anu ngeunaheun anu nengtet nengel aya bae berarti lamun teu Sabtu teh aya teh henteu imkan ruyat henteu berarti ka diminggukeun iya lanjut kiai deuk nyiaran nu Senin Masya Allah terus iya terus baik kukula di deule di jero kolambu tidaekeun ka deule kahalangan bae kuno dua normal dong tidaekeun eta goem tah kitu ngaranna eta sanajan eueuh etaan ge maka kula musyawarah jeung dulur-dulur kula Abah Haji Mu, Abah Haji Iim, Abah Haji Uus, Abah Haji Jalal dilibatkan kula para alo-alo kula putra-putra daripada Al-Magfurlah ieu tia termasuk menantu Al-Magfurlah aya menantu Kiai Zaki, Kiai Haji Asep, Kiai Haji Toto putrana Kiai ieu teh Ihwan, Kiai Jami teh nyana pun sarua ngaritung jeung kukula dilibatkeun 30 alo kula nu keur mararondok ngaritung kabeh nya teh barang di ditu deuleu dihitunganna make HP kabeh teu beres Masya Allah kula mah yakin be ya Allah kula ngararitung kuara luar biasa aya nu main game sagala terus babaturan kula dihubungi kata betak ieu nu endek puasa dina poe Sabtu ulah ngageunggeureukkeun nyana boga ilmu lantaran aya wujudul hilal walaupun guer imkan ru'yah kula mah jeung keluarga hasil musyawarah endek puasana insyaallah poe Minggu kula mah tapi kula sangat menghargai karena nu puasa poe Sabtu teu nyalahkeun bener jasa tadi nya lantaran aya wujudul hilal tapi guer imkanur ru'yat dengan ayana guer imkanur ru'yat kula ngagunakeunana make poe Minggu jadi insyaallah kula puasa teh ya ieu jeung duduluran kula poe Minggu tapi iya engke kumaha pengumuman pemerintah muncak pamarentah teh Sabtu puasa asana Haji Pendi protes kumaha we ieu mah ieu intina geus kitu kiai lebaran apa naon mun puasa poe Minggu dihitung kukula teh be ternyata ieu hiji sawalna teh ya dina poe Senena geus luhur bulan teh geus meh 7 darjat genep darjat setengah aya nu geus leuwih aya datang ka 7 darjat eta mah bulan teh lain nenghel deui nongol jadi sanajan kahalangan ku bulan nu 2 ge nyorot beta mah nyorot beta mah jadi moal kehalangan ke bulan nu 2 tambah moal nang tangan jadi kayak aya 3 ke bulan di jaya 3 cih barang di deuleu di jero kolambu ya pan 5 bulan 3 jadi insyaallah kula lebarana poe Senin geus puasa Minggu Senin Salasa 10 po Rebo Kemis Jumat 20 po Sabtu Minggu 9 po berarti 29 poe tah Senena urang puasa lebaran jadi berarti orang puasa 29 poe
andai kata aya perbedaan ulah aya kukumaha ulah rariwe jeung ulah ngaraributkeun puasa. Ieu urang teh sanajan urang caricing bege puasa ari ibadah can tentu ditarima ngomong raributkeun eta. Komo urang mah kuari alhamdulillah negara urang keur menjunjung tinggi toleransi. Masa antara Islam jeung Kristen mampu bertoleransi, antara Islam jeung Hindu jeung Buddha mampu bertoleransi, tapi antara Islam jeung Islam hanya beda puasa henteu toleransi, bodoh amat. Ya kan? Amat begitu bodoh-bodoh teuing. Itu kudu geus urang Masya Allah indah luar biasa. Yuk kurang